Mitra kaum dangu, kocapkeun dina hiji mangsa. Nyi Iteung keur nang hunjar weh. Nang hunjar lambar bari nyaliksik buukna. Paromana keur kareheul jamendud. Ari di jero imah parongpong eueuh nanaon. Di juru aya bale-bale geus reyod nyampak samak saheulai bantal geus lada. Sasampayan tina tambang geus ngoyondon rantuy bubututan. Telila torojol anakna duaan. Nu katelah Silu jeung si Utun. Rarudin nu saurang ngagigiwing bogo meunang nguseup. Dina kaayaan anu samodel kitu, liuk Nyi Iteung ngaliuk. Barang anakna datang teh bari pok kadalisan. Tas di mana lu, Utun? Ari ulin teh tara bebeja heula. Kolot mah leungiteun ieu. Tas ngusap teh susukan mah, yo menang bogo hiji yo. Pais mah keur dengan sangu mah. Cek si Elu. Nu dipairan ku omongan Utun, goreng bae mah cenengeunah. Geus bae dibeulem. Teu boga kaletikna digoreng mah. Jika ieu mah beulem ka itu. Sanguna mah keur diseupankeun keneh. Mitra kaum dangu barudak nu duaan arindit. Nyi Iteung gutrut deui nyaliksik. Mitra kaum dangu. Keur kitu cat si kabayan unggah bari paradai pereudeuy lulungu. Tas hudang sare kalayan antarena keur gek diuk dina bale-bale. Leungeunna susur sasar kana palang dada neangan kuntung rokok. Rek naon jor-jor ka dieu? Cek Nyi Iteung nyelang ngarenghap sakedeung pok ngomong deui ka salakina. Lain ngablu ka itu. Lalaki lebokeun tetelo sia mah balik oge ukur meakeun si boboko. Kaduhung aing mah boga salaki kanu kitu patut teh kaduhung. Nyi Iteung bari jamendud. Harari nyai. Tembal si kabayan. Salaki datang teh lain kadua someh ieu mah kalaka ngambek. Anggur si pengen nyokotkeun kele anaang ye. Syukur mah aya cikopi. Asa geus lianaker teh ngasaan cikopi ye. Tedok teuing aing mah. Maneh mah lalaki naon? Kabisa ngan ngajualan barang-barang pamajikan. Geura ye. Baju kami nepi ka teu nyesa ye. Ngan kade saraket awak teh lain bebenjon. Teu boga keur salin-salin acan. Mending oge kitu nyai lah. Ngarah teu bingung milih. Adingan boga hiji mah. Asem sugan maneh mah kabayan. Geura tuh akang barang-barang pamahanan bapak kami be aku maneh dijualan dipake main kupluk. Mending oge kitu ngarah pindah teh si angkut-angkut. Nembal-nembal we sia. Cek Nyi Iteung bari ceg kana gagang sapu. Hiu dia babukeun sataker tanaga ka salakina. Rikat kabayan luncat. Guprak sapu ngaguprak kana bale-bale. Aduh, bisre keuna. Mun bebeja heula merek ngagebrag tumila Iteung ah. Lain ngagebrag tumila adalah rek mek prek hulu sia. Cek Nyi Iteung bari heat deui ngagebug. Sep kabayan nyungsep. Nanaonan ieu teh?
Durhaka itu ngelawan kasar lagi teh siapa mali. Pamali naon? Lalaki nu kitu ulas mah lebokeun juri guris dala. Ari wani kawin nu hengker sia kasabalaan. Salah tuh ngelawan kanu bedas mah. Ari kitu Malawur eleh. mangga sia burung. Cek Nyitung bari nyokot kaleng nu ngagorolong terus dipaleng-pengkeun. Pruk bincurang kabayan beunang. Aduh, alah, bincurang asa potong. Kabayan peperengkelan. Puas ya. Sugan rengkot bangkuluk teh. Sakali deui sia. Gas ah. Aduh. Anggur siapa yang ninyuhkeun Cilabu kadang bincurang ieu geramani buncunur. Teu sudi nyik sering. Ulah nyik kirig capek lempang menu biasa. Sanghek. Nah, bae baheula teuing sia gancang iteng. Kabayan nafsu piambekeun geus modongkol. Sanghek. Ai. Ieu dampalengeun ya, geus arara teh ya hayang nenggel ya. Sok gawat. Sanghek saking sanghek. Nah, asana teh ku baheula teuing kudu di kieu ieu manusia mah ieu. Hiuk gaplok. Kabayan nyabok pamajikanana 2 kali. Atuh dengek mitra Nyitung teh ceurik. Bari lolongseran jeung teureun-eureun ngocoblak. Aduh sia. Teu suka aing mah. Ku kolot sorangan oge tara disiksa aing mah deuleuh. Nyeri sia. Aku kolot maneh can disiksa ku aing mah disiksana. Nuhun angguran hayang deui. Hayang deui. Teu sudi. Teu suka aing mah. Teu suka. Kajon aing ge sanghok. Paehan bae aing sia paehan kabayan. Sanghok korea ngagotongna ka astana. Cek si Kabayan bari leos ka jero. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Menang sapanyepahan di hareup Nyitung ceurik ngadingdiut. Keur kitu torojol Salhiam tatanggana. Kunaon itong make corik? Cek Salhiam. Ditanya kitu Nyitung nyalang eureun tina cerikna. Bari pok nembalan. Ku biwir. Nyari ku bibir teh mah. Nah atuh barang tanya ari geus nyaho mah. Bisi bae cilaka aya nini leleh. Nu gelos ya. Nuduh nini ka aing. Yah, ditampilin ku salaki nah kudu seurinya. Kutan ditampilin ku salaki. Heeh. Nyeri henteu. Cek Salhiam. Telila torojol kabayan norojol ti jero. Ngadengen nu cekcok teh. Pok tumanya ka Salhiam. Naon deui eta teh lur? Lain naon ieu yo kabayan kuring teh nanya ka Nyitung. Kunaon pangna ceurik ngahariwang tatangga. Cacap Salhiam ngomong pok Nyitung nempas. Cerik ku salaki uing nu cerik uing di dinya teh perlu pipilueun. Tadi masalah palabadinya nama. Kieu kabayan. Engke deui mun dek nyiksa pamajikan, dewek bejaan. Daek dititah ngabantuan oge. Salhiam rada keheul dikitukeun ku Nyitung teh. Ngadon ayoh make ngomong daek nitah bantuan nyiksa sagala. Ngadenge kitu pok kabayan ngomong. Yo Salhiam. Pamajikan dewek. Ditampiling ku dewek. Jadi upahna oge tangtuna kudu ku dewek. Teu kudu ngengkeun ka batur lain kitu Iteung. Hah? Kabayan hayang dipangmenangkeun ku Nyitung. Enya. Nah sana teh make kudu dibantuan ku batur sagala. Da katanagahan kenehnya Kang. Cek Nyitung hade kitu nama. Sanajan geus digaplokan ku salaki oge angger melaan.
Ngadenge pok-pokan tilu jadi pamajikan nasa model kitu, pok kabayan ngomong ditujukan ka Salhiam. Kadenge henteu kumaha ya Salhiam. Hoya, isinun, tunjuk-tunjuk hei, amberaeun hei, sakali deui hei, takol bendena hei. Horse. Kabayan teu sedikna ajrag-ajragan. Nempos salaki jeung pamajikan sarupa kitu, Salhiam cengkat tuluy ngareos bari gegerendengan. Karo-karo gelo salakina geblek pamajikan teh jajal ieu mah. Cek Salhiam garo-garo teu ateul. Mitra kaum dangu. Saleosna Salhiam kalacat si kabayan unggah kana bale-bale. Guher deui weh sare. Kerekna mani gegelegeran. Nyi Iteung los ka dapur. Ari balik deui ngelek boboko buntung jeung coet anu geus songhek. Sok diteunden dina samak dihandap. Terus nyokot deui kele ruas awi teh apalagi ngalacai laju ditanggeuhkeun dina bilik. Telila torojol silu jeung si Utun nanggeuy piring seng. Nu saurang deui bari nakolan piring. Asa lu belum bogo teh. Cek Nyi Iteung ka anak cikalna. Geus mah ieu mana sanguna keur uing. Cek elu nanyakeun sangu. Geus kitu pok si Utun ngomong, "Ma, cenah uing mah dibari buntut na ma, cenah bari rek leweh kitu na teh." Oh, ade buntut na oge. Cek Indung nangupahan. Ambeh pinter ngepot. Kadi alasna. Pek sila tadi dinya sila. Cek Nyi Iteung ngalas dahar barudak setik sewang coetna sor diasongkeun. Top keur ada lahar ulah gandeng. Bisi bapak sia hudang disorong ke belum bogona. Nah atuh mitra, cacap ngomong kitu kulisik si kabayan ngulisik ngadenge pamajikanana cacarita teh. Sirahna gogodeg, surukna acung-acungan ngati-ngati tulu nyuara, kalayan rada ngirung niron-niron nu kasurupan. Capluk. Mitra nempu pamolah bapana barudak samodel kitu. Anakna ngomong silu, Ma, sieun itu bapak si garek paeh. nempo si kabayan sarupa kitu gebeg. Nyi Iteung teh ngagebeg. Bari ngucap istighfar. Astagfirullahaladzim. Bapak sia kasurupan. Repeh-repeh. Cek Nyi Iteung bari nyampeurkeun salakina nu keur sare berak daku si daku. Sirahna celenge. Pok si kabayan ditanya, Sate ambah teh nun. cenah tumanya ka salakina. Ngaing akina salaki sia. Aki Jupri. Mangga atuh aki geura mulih. Hawatos ka tuang putu. Ngaing hayang endog heula. Lu nyokot endog dina sayang hayam. Buru. Cek Nyi Iteung hari weus-weus bari ngararet ka budakna. Hayang dua endogna. Dua cenah lu dua. Ngaing mah teu beuki ngendog atah nyai. Har. Di kumaha tuh mbah? Kulub bae dikulub. Kulu baheula lu gancangkeun. Cek Nyi Iteung terelang silu neralang ka tukang. Mitra kaum dangu singkat cerita. Telila silu datang. Song ngasongkan dog menang ulub. Kaindungna.
Ku indungna song disodorkeun deui ka Mbah nu keur nyurup kawak salakina teh ya. Asak Mbah. Jadi gelakeun. Sok Bah. Bantuan atuh mesekna. Tah. Endog hayam dipesek kuduan. Geus bersih cangkangna sok dikana piringkeun. Mana uyahna? Ceuk Mbah. Kelanan Mbah antosan. Leos nyiteung ka dapur. Jol nyorojol deui. Sor nyodorkeun uyah. Mangga ieu Mbah. Mangga. Mana kejona? Kejo. Aya ge sasabudak Mbah. Kajeun sasawa ge. Iya aya hulu bogo sedep Mbah. Beuki huluna ge. Aya kene sembelan teh coet aya. Na coet aya sembelan kene Nyai. Kelanan Mbah. Urang sayan deui garing. Mitra kaum dangu coet teh sor dikambahkeun. Dekul weh. Mbah teh tuang. Dilalajoan kutiluan. Mitra kaum dangu barang geus beak edeule si kabayan terab terus nyusutkeun dampaleungeuna kana bitis nyiteung hidang nyodorkeun kele laguk si kabayan nginum ditohtor Nyai sinnya kasalaki ulah ngalawan kahayangna kudu diturut. Mangga Mbah, mangga destokeun pisan Mbah. Tembal nyiteung kalayan daria. Kabayan teh Mbah. Nupang dipikanya na eta teh ku Mbah teh. Mi HP-nya. Ayeuna Mbah rek balik. Goledag kabayan ngagoledag guar deui sare. Nyiteung yang hareup ka anak-anakna bari pok nyarita. Si Garulin sing jauh. Bapak sia sare. Bapak teh henteu paeh mak. His. Kasurupan dia mah ku akina. Tembal nyiteung. Terus ngahontal bubututan. Ngahontal bubututan rap dipake tiungna leos keluar bari ngalek boboko butut. Mitra kaum dangu telila si kabayan hudang. Kerucam kerecem bari culang ngecileung. Nyeh seuri sorangan. Untung biaya Mbah euy. Bis bae sapoe jeput teu meunang manggih kejo. Beh nama harayang seubeuh sorangan. Teu inget ka salaki. Heuy dadeuh. Iteung. Cek si kabayan bari indit keluar. Ngajengjing congkrang. Rek ngalas suluh. Mitra kaum dangu telilat ti harita nyiteung keur ngored di sisi kebon deket pager. Si kabayan can datang keur ngalasuluh di leuweung. Keur kitu jol dua jelema lalaki Kisilah jeung Kisalih. Lalaki nu duaan teh rarat-reret neangan tanyaeun. Barang nenjo nyiteung keur ngored terus kudu saurang ditunjuk. Duanana arunggeuk.
Sampurasun, Mbok. Cek Kisila. Rampes nun. Sate baraya teh. Asa-asa tuamu. Bersarua, ringkasna, Mbok, kuring doan teh, geus bangka ditu, bangka dieu, kakaler, geus diidar, kakidol, geus disusut, kakulon, geus didongdon, kawetan geus dibabay, gitu. Kutan. Ari kaluhur jeung kahandap geus diteangan deui. Beh nama geus kabeh. Kieu Mbok, kuring teh neangan dukun. Neangan naon? Neangan dukun. Dukun. Nya dukun sugan di dia aya Mbok. Aya kuring mari ieu. Eta mah Mbok, ieu mah sugan aya dukun udah deket-deket di dia. Dukun sunat atawa dukun paraji? Lieur ngomong teh. Saha nu rek disunatan? Jeung eueuh nu rek ngajuru deui. Gus. Kieu Mbok. Cek nu hiji. Nu ngaranna Kisalih. Anak nunungan kuring rada ngajubleg. Ngajubleg? Ho, ngajubleg piro teu bisa ngomong. Jadi kuring ayeuna teh keur neangan dukun. Susuganan bisa ngubaran. Kitu tah Mbok. Kisalih ngajentrekeun pamaksudanana. Neangan dukun baraya teh. Tah eta Mbok. Walon Kisila. Aya. Malah dukun lepus ieu mah. Kumaha lepus teh Mbok? Kumaha lepus teh Mbok? Kieu. 3 minggu ka tukang aya budak ragrag dina tangkal nangka. Luhur teh. Ari jret meneran ninggang batu. Ih, da eta mah pasiksa kawakna teh. Sirahna beulah. Tulangna parotong. Ku dukun teh terus dituruban ku daun cawu, cerot diciduhan. Careuh cenah. Da aneh hari teh keneh budak teh dereg-deg lumpat. Ya sakti dukun teh. Di mana imahna Mbok? Dukun teh. Tara puguh imahna. Ngan tadi ka tembong aya di leuweung keur ngalasuluh. Leuweung itu tuh. Leuweung mana? Itu. Leuweung itu. Tah eta. Tuh gading. Aya nu keur ngalasuluh tuh. Tah eta jelemana dukun eta teh. Tapi kade kudu lemes ngomongna. Mimitina kudu diadaban, tapi upama keukeuh teu daekeun tampiling bae 2 kali ulah sasa. Oh, moal katulah Mbok. Nampiling Mbah. Moal. Da kitu kahayang nambah mah. Tandana urang nyaan hayang ditulunganana. Nuhun Mbok. Terus dibejaan. Iya, lumayan keur meuli tarasi ya. Kisalih ngasongkeun duit salawe perak. Terus arindit. Geus rada jauh ngaliuk deui ka Nyi Iteung. Ka dieu jalanna Mbok. Nya kadinya bener. Mengkol ka kenca, mengkol ka katuhu, aya tanjakan, nanjak aya pudunan mudun. Aya susukan ajelengan tepi weh. Tembal Nyi Iteung. Mitra kaum dangu sanggeus duanana arindit, Nyi Iteung seuri bari nulak cangkeng. Jeung ngacung-ngacung curugna. Rasakeun siapa malas aing kabayan. Wongan nampiling sadua-dua. Kabalas aya nama kabalas ya kabalas. Cek Nyi Iteung bari ngelek bobokona terus indit ka jero imah. Waktos na mitra kabujang seep
cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senabaran sari tutup lawang sigotaka permios.